Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing majeng ka siang tepang deui sareng Aki Ali channelnya kalersan enjing ieu Aki nuju Maluru Kuncen sawah Genarwo. Alhamdulillah tos tepang sareng Aki Apuy teh. Ieu teh salah sawios Kuncen Leuweung Genarwo atanapi sawah Genarwo. Ki punten bade naros ieu. Ari ieu teh disebatna teh Leuweung Genarwo. Tah naon sababna disebut Leuweung Genarwo? Kaitanana jeung Genarwo eta awal-awalna kumaha ieu teh? Oleh sanca oleh hideung terus mekupluk. Mekupluk. Sama jangotan nepi kana tuur. Di dieu teh. Oh, kadang-kadang ngarupakeun mekupluknya. Kupluk. Sama aki-aki jangotan panjang nepi kana tuur. Aki-aki janggotna panjang nepi kana tuur. Aduh, atuh mayuna ka dieu akina deuh. Aya nini-nini. Aya so kadang-kadang ngarupakeun nini-nini. Nini mama bobok. Di dieu teh. Eta lamun kaluarna model nu kitu. Waya kumaha biasana tah? Hujan nyari rinci ke sareup sore. Oh. Hujan ngariриnciknya. Ngalap kaburitnakeun. Kabulinakeun. Sok aya nembongan. Nembongan. Lain eta pedah. Kadang aya ngagero-gero aing dagoan ya zaman naon nini-nini eta teh. Oh gitu. Ieu teh memang tadina geus mangrupa sawah apa leuweung tadina ieu teh? Beraan. Ieu teh beberaan. Beraan. Tah nu matak di dieu teh. Genarwo ge. Katelahna teh pan rada sungil di dieu teh nyambahnya nya Ki. Nah, mana disebut Genarwo teh. Ieu teh sok loba anu narembongan di dieu teh. Jadi lamun ti lohor ka ditu mah meureun geus jarang jalma ke dieu teh nya. Jarang tas beduge ti iseun lah. Oh, tas beduge geus ti iseun di dieu teh. Sarieunun. Oh, tau. Ngaruh sok aya aki-aki nini-nini. Teu kau pengaruhi komodel mun ngaruhina bari jeung panas meureun nya hujan poyan teh katelahna. Oh, iya. Iya atuh Ki, hatur nuhun informasina. Janten tah aya mah terang sasakalana disebatkeun ieu teh leuweung teh atanapi sawah teh sawah Genarwo. Hatur nuhun sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Aki. Mangga wilujeng.